Itu ya, aing tuh bisa ngarit aja. Yang udah ngawaduh ke si Dani mah. Anjir. Si Dani mah para rugi kalau mau makan. Cek gua tuh cuy cil. Ah saya kabur. Kabur kieu. Ini merinding kieu. Sieun oge euy. Ya anjing teu ada ragoan, udah keluar mah. Anjing sudah gitu. Sama kana tinggalkeun ya. Sama mau ke makam, aing geus sieun atuh. Oh, Cil. Sama head kasambet tadi bawa ke makam. Siapa ada mau naon ieu tuh. Terus tidak siapa kudu lompat. Aing kira ada ngareu ya bahasna tah. Teu balik ieu mah cuy euy. Selaju yang balik ke yuk. Masih ya? Ayo. Dani lah. Sarakeun bawa ke makam. Anjing. Anjing, posisi mah terbalik ieu. Siapa berat ku dosa Dani. Gara-gara menin ka beula. Berat ku dosa cuy. Siapa kalah ngarusak kursi aing tuh. Ih, dah heukeun mau nyasarkeun ka aing telah ke makam. Kehet. Dewasa kedangan tosan kintenan munami kopi ti tadinya kena aing nganjuk ampun ya kada panggil ge sok lunas iya Budak eueuh masantren. Nyesek sorangan indung ngakal ka ditu ka dieu. Sakit deh. Ulin dia. Telepon dulu aku ini. Karena itu telepon di satu ya. Halo, assalamualaikum. Halo sayang. sayang Jika bapak nak kieu Terasa? Alhamdulillah orang euy gawe deui. Lanceuk urang mah geus gawe kamari. Mudah-mudahan we selamat di jalan. Kapungkur ke bumi pak. Dia anak mananya? Jantan kieu kalesan neng dia teh masantren ayeuna teh. Jantan HP-na ku ayah. Nuhun. Ayeuna mah kantun doakeun mudah-mudahan sinengna sing solehah. Mudah-mudahan sinengna sing betah masantrenna. Sing jantan istri anu tiasa berbakti di kang jadi orang tua. Doakeun we nya, cepnya. Oh, mana tuh pai gitu mah. Nya aku abi ge
didoakeun mudah-mudahan si Ning teh betaheun pesantrenna, mudah-mudahan janten istri anu solehah anu nurut ka bapak. Pageto lamun misalkan cenah geus kuwi ke dikabaran ku aya. Mohon atuh Pak. Tosnya wayahna ini ngahubungi di ka dieu da HP na elang ku aya. Wayahna. Mohon atuh Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga si Abule euy. Sampeurkeun dia ke pesantren dia. Ngawe euy, rahayu. Assalamualaikum. Dan hampura urang ayeuna naik mangkat ke kota. Doakeun urang mih lancar jeung salamet nepi ka tujuan. Hampuranya teu bisa manggihan. Si Acoy yang mangkat ka kota ge. Abule. Ya, Jeung nonton Abule di aki dia. wae nongkrong. Sekarang sok diuk. Henteu da moal lami teh ek nyamper si Acuy lah biasa. Ek ulin si Acuy ieu teh. Aya si Acuy na. Duh tah. Tadi pada erek kalanda teh ningali Abule we heula ka dieu nyapa. Ya, teman tata si Acuy. Ya, Cil kenal tuh. Ya, ngopi nah tadi helm sih. Kemarin curiga aing ya. Urang panek jauh. Ka mana? Urang ngerek gawe wa. Ka mana tuh cuy? Urang mangkat gawe heula. Cil. Ninggalkeun urangnya. Hampurannya anjing bare teh mah kurang ulin bareng euy. Neng. Urang pan butuh pagawean urang geunana tuh manya jadi nganggur wae. Ya, sok atunya hati-hati sing salamet Mudah-mudahan, gitu. amin. Sok atunya, hati-hati di jalan. Hampura we Cil urang bae tuh suka ajak nyolong sampeutean ning ka mana. Heeh, ju teh nya deng. Bye aing. Hati-hati ju ya. Siap. Ya, Om Bule, ampuranya. Heeh. Urang-urangnya. Siap, heeh. Ayo lanjut ka mana? Pan geus mangkat heula. Gusti heula. Heeh. Ah, penyakitna cek aing gitu. Naon gitu? Pan urang itu gawe. Pan geus mangkat heula lanjut urang mah. Aing mah. Aya naon kitu, Pak? Ye, pan urang teh yang gawe, jeung aing boga hutang dek lanjut Oh, mana. boga hutang. Heeh. Isukan wae tuh mun balik. Nya. Heeh, Isukan we. Aing dibikeun ayeuna aing kurang yakin geus ya. Lain kuku mah ya jeung sing atuh nya mah. Heeh. Salam ka lanjut mana sing Videoan hawe nya, Cil. Doakeun pisan. Heeh. Sing hasil lah, sing selamat Arayu di jalannya nya. nya, Heeh. heeh. Siap, ayo. Terus kumaha atuh urang ayeuna Cil euy? Pan aduh. Urang maek nyamper si Dani we meureun aya nama. Urang mah meureun aya maek nyamper si Dani we meureun lah. Heuh jeung. Tapi itu nya Aing gawe wae ta itu euy. Gawe ka endi tapi. Sieun rajijina nu diandalkeun ku aing. Teu bebeja gawe ge. Aing. Be, kopi goat? Aing ti tadi. aduh si Acoy kan ke kota deh. Aing suruh batur ieu mah di lembur euy. Kawan ada si Bibina, tak ayah gitu kamu tadi. Jadi minta kamu eh. Iya mah, ayo dekat terus. Itu sah. Jika acuy ku boleh acuy naon.
Neng Ani. Nah, di dia. Mau nuju di Bumi Bibi teh. Oh, iya saha tuh? Kira rencana. Oh. Jang paling di itu tuh ngobrolnya di seur motornya dia mah. Ya tuh. Aman ya. Nah, balik ke mana tuh anak helm? Bade ka kota pan. Oh. Ya ka leresan penak jeung Aninya di dia sekalian abi pamit gitu. Kayak nyuhunkeun pidoan we ti Aninya. Sareng ieu rencanana. Mohon atuh hati-hati di jalana. Sing sukses we. Amin. Nyuhunkeun pidoan we nya. Mohon. Kumaha tuh abi angkat telanya? Enggak. Ayo nya. Jadi. Ih, seneknya jangan tapi kakak ditu. Ih, seneknya jangan tapi kakak dia. Lingkungan tuh. Bah, apa Pak? Ya tuh. Ah. Bangsat ya hirup. Aing mah hirup kieu kitu ingat tuh. Keur mah aing geus mulai nyaah si dia teh. Ayeuna kalah eueuh indit ka pasantren. Si Acuy di kota deui. Ih, hirup ieu. Itu budak teh. Dan aya naon atuh aya naon je? Sing Yuh, kunaon maneh? singsil ah. Yeh, yuk. Aing bi nyampur ka imah cecek bapak mah teh eueuh ini cenah aya maneh kunaon? Jaket dibalangkeun di ditu nenggeulan teh kacau. Kunaon atuh nyarita atuh maneh teh? Heueuh pan aing keur parusing kieu euy. Awe aing eueuh geura. Pasantren nyebut nama. Si Acuy pan gawe. Heeh, tadi ge urang papanggih jeung si Acuy teh. Heeh. Manehna pamitan gawe. Sedih nama heueuh, tapi da kan urang ge kudu ngadoakeun keur jadi babaturan teh. Jeung deui heueuh masalah awewe. Da kanan aya hirup mah kitu dan aya amis, aya pait, aya di luhur, aya di handap. Dengaranan aya roda kahirupan pan nguit. Urang mah kudu gede kasabaran. Cenah urang capek wajar, urang nyeri hate wajar, tapi peupeujeuh ulah nyerah komo ku kaayaan. Ayeuna mah geus, ayo urang cong doakeun si Acuy. Urang oge duaan cong maju. Heueuh atuh lah ayeuna mah. Udah aing keur mah geus keur nyaah-nyaahna geuning. Jagat aing ragrag ya. Sabar we ayeuna mah. Deui walti sabar pan aya mana sama. Tadi nama ngamanfaatkeun hungkul ning teh mah ka si Dea teh. Kan aing beki dia jadi nyaah, tapi manehna ayeuna eueuh pesantren. Heueuh lah ayeuna mah gede kasabaran we. Geus we ayeuna mah. Ningina cuang niiskeun hate bari leumpang. Atuh lah.